Bos, Sih. bos, buka mobil. Aduh, iya mah. Nah, kalau iya ya, kalau pulang-pulang dia bos lah. Di mana bos? Cager. Alhamdulillah bos, di mana ya? Biasa wae ti Cirebon wae ya. Oh, jeung saha bos? Hah? Jeung saha teh ditu? Sorangan bogo. Nah, sorangan wae. Karena di dedek bener. Ah, keur ulin we bos da. Heeh. Wah batur. Atuh kalah jeung tongkrong di lain ngopi ka warung tadi tuh. Apaan biasa bos, wah duit bos. Ya, geus hayang duit. Nya bos kumaha ya? Kumbah mobil urang. Ah, bener bos, bener. Bener. Sok siap lah. Siap. Tenang bos lah. Ya, duitnya Oh. langsung dibayar. Tah, Ah. 10.000. Ya, kuncina. Engke anterkeun ka imah ka ditu nya. Nya siap bos, siap. Kade ulah lila. Moal mah siap. Heeh. Tenang bae. bos. Anterkeun ka imah kade. Ya Ulah sip, lila bos, nya. sip. Ya siap. Ji. Alhamdulillah, rezeki nomplok, rezeki. Wow. Ah, rezeki. Hah? Ah, ada gua sakeudang atuh. Rasa bisa nyicing we atuh kumating dewek lah. Ah, malila ieu sakeudang. Sakeudang heeh. Nya, siap. Yuk. Ah, yuk. Ah, si Ujang deui lah. Kebenaran. Cenah ngumbah ku dek mah. Yang, Woi, hei, kemana bos? kebenaran ya. Kemana? Aing kalah, tinggal lah. Kudu bari diuk aing ngomong lah. Mereka mana? Aing atuh jang maneh. Lah di warung kosong bae hayu. Di warung nu aya eusian atuh teh. Loba duit urang keur nganggur ya teh. Oh, keur nganggur maneh. Oh, aduh geus kieu atuh nya di urang ye. Kumaha pare duit. Ayo atuh mah yang malah duit aing. Heeh. Hitung ibadah bae atuh aing kok. Kumaha acarana? Ya kieu. Wayahna pangubahkeun ieu mobil ya. Di urang. Ya lah, sabaraha heula. Geus. Ya, orang dibayar jang. 20.000. Lah, embung 20.000 mah kok motor wae, motor ge salawe. Salawe geus sarokeun ku urang salawe tah. Heuh. Jeung kawas ngembah motor. Heuh. Lah bae kepala dia. Ah, tuh nyaho sia masuk kos di Sabah ieu udah. Tah, jang. 10, Tah, 10-nya. Heuh. Tah, 20. geus udah sobat. Ini ngan sobat teh kita. 25.000 deui, 5.000 deui. Aduh, maneh aing sok geus jung tah. Jung. Aya keur ngopi kan. Barang daguan ieu nya. Heeh. Tong lilat deui. Wah, ada gua nih dia nya. Ah, Ada sok. deui. Sok. Cepatnya. Heeh. Neng apa ya? Saya menuju Malangkat Kemana? ke Sasaga. Wah, ini kayak selang. Saya dulu Pami ngiring mbah.
mah mobil kan salah werep. Hah? Ya. Lain ya, lu benar. Apaan cenah di Megas lain teh Megas radio. Di Megas. Kadang-kadang di Tasik. Kadang-kadad di Garut. Kaditu kadieu bae. Muka cabang radio. Cabang minangka nama. Kan lamun di Megas unggul kesel. Tasik unggul kesel mentak. Nyen sabaraha hiji mah teu kesel geura sok nyen sabaraha hiji. Da mah kesel. Naon? Ih naon bae eta mah anu penting mah aya rupa. Adat. Jadi meureunan anu resmi aya nya. Diayakeun mah. Teh. Nah ini anu benar wing menanyakeun sote. Bukan di radio lain. Di radio. Lain maksudnya pan orang mah nganggur. Tuh milu-milu di radio atuh suka jadi pemancar atau suka. Jadi kadang-kadang aya pembersihan tower. Ya. Jadi pembersihan tower teh kadang-kadang sabulan sekali. Hitungan urang mah arek mayar buruh naik na unggul. Tapi lamun meresihkeun pan eta tina beusi kabeh. Heeh. Dibersihkan di Buruh naik na unggul turun mah moal ka itung eta mah karep teuing bebas. Jadi matu urang di luhur. Arek matu arek ngarageurakeun karep. Turun naon jadi bayar. Arek mayar naik we unggul gitu. Si arek mah. Nah ini sangka herek milu di Megas teh nya. Serius ya, Mas serius. Kayak ari aya lowongan barudaknya. Ke insyaallah masih kieu nya da meureun di tes mesin jeung babaturan oge nya. Tunil rek ka ditu, rek ngalamar. Oh gitu. Siap. Kayak kontak. Soalnya Mana pelat mana? Baturan urang lagi. lah buat tim mana datang di sana. Baken anu can datang mah. Ya cipi. Picung. Oi. Bah, Gawat tadi ya. gaya. Buru kesel yo. Tadi di teleponan. Apaan di hirupna Oh, batur na mobil euy. Ke mobil tuh batur mah ya. Bos Megas oge dina motor. Nah, lepas dia. Perubahan. Picung teh heeh. Bener tuh. Ah, aduh kan saha? Pantang anggar kene. Aduh, pakai gitu kene enggak tuh ngali. Yos, elar. Dep. Agar di baheula di gitu we. Bonter tadi. Serobah-robahnya. Kumaha? Kapan reunian heuh ya tengah aja ya totongnya. Padahal aya dina radio Megas gitu hayang reunian angkatan aruran. Aja panggil wayahna keur sibuk ge. Di mana aya teh nu bener? Urang, Bet aya urang mah di lembur. Di mana? Heeh. Biasa we bari bisnis teh dina non lele gitu ningan lah naon. Sakapagi panggih urang mah eta mah. Sugan kana nyarpis. Mekanik elektro. Oh, elektro kan model nyerpis radio, TV gitu. Urang mah geus najis. Urang oge geus tara urang mah gas eta mah. Kieu meureun lobana mah teu merentongnya. Terima bongkar, tidak terima bongkar. Kacak unggul sih mah. Nggak kacak unggul. Ari Sugan teh biasa kelas batu kali. Teu urang mah kan ceritana teh kieu urang we. Ulin. Da sajeng dinya aing mah baheula aing mah. Sing heula. Ulah waka maut awi kapuhun aya. Sajeng dinya aing mah. Inget kene kan lagi urang mah. Cing reunian teh kieu. Bareto Keur pengalaman mah. urang pas di jero nya keur ngobrol ya. Di dinya tingkaman da keluar harita teh. Nah, nepungan saha sanapun di urang ge. Aing kieu teh cenah sok ieu nah sok siaran di Megas cenah. Oh nya teh abi, eta abi nya teh gitu. Teh dinya sok ngopingkeun kita ra. Pan cenah radio na ge nu abi mah alit cenah sorana ge cenah gitu.
cicing ya kadang mana redona teh gitu Diomean ku di dinya. oh domain ku aing Gus Heeh. ada teh aing teh iya acil eueuh cak aing teh gitu aing daerah mah era aing teh dak aing oh apa enggak bisa aing mah gitu nih kan Heeh. bah begitu si teteh eta datang nyo mau radio nah kenal radiona gitu terus aing teh oh iya mohon sok antosan sakedap lah malami cai gitu bongkar ku aing teh Si tetehna. teteh bro itu radio Edah tadi ngurus si teteh. eta mah mawa radio Oh, heeh. telepon urang komean mangga cai gitu Cil. Urang bari mikir ingat-ingat ya, keur nginget-nginget gitu. Ah. Heeh, sok. ingat pokoknya udah pasti ayo gitu teh tak air radiona oh mohon kan ku abi cenah jadi kumaha teh suantana alit nah dagangan ku abi cenah gitu keras teh badag suarana masih ka kuping lah santan abi ka ngacil cenah gitu eta teh ku aing gitu kan Terus kumaha? begitu ku aing teh buka ceritana singkatnya Orang korek dua, nah naona iya cak aing teh gitu. Bingung. Oh, nah, aing poho deui. Nah, agak gitu pas kusa dibongkar cia. Kusa teh. Acil oh iya cak aing teh ya. Keur indit cak aing teh nya. Bongkar cak aing. Ngas. Bayi nyokan soder. Lah bongkar soder. Si eta teh. Didinya mawa soder. Oh, Mawa. mawa soder didinya. Heeh. Heeh. Mawa soder euy. Dulu kumaha teh? Ayo gitu teh. Begitu dianyokeun si eta si soder teh. Tos nah gitu. Tos ya, oge aing eta. Oh, berarti entos teh geus gitu. Tos sade gitu Nah, maksudnya. iya, Ah, Jil. sade. Lain. Rapi beres. Lain Jin, rapi Nah, bro. Kumaha tuh? Kumaha tuh? Kapan cenah entos? Tos. Ari entos teh rapi, Entos tadi mah radio lain. ngereknya jadi guar-guar meureun kitu. Lain mah. Atulah. Jet. Jet lain. Kebakan. Jet. Gitu elkona. Aduh, cak aing teh. Konslet udah. Heeh. Lain kamu tuh pesan ke kantin tuh. Ya mumpung aya bos. Ujungnya. Cok Oh, atuh iya, ya. iya. Ditakali. Naon ya, Sob? Yang naon kan saya dibayar lah. Agus kitu jelnya. Dewek teh euy. Duh ya aing kumaha saeng teh. Aing kan dah ada mau nyaho ieu saeng teh kitu nya. Mau nyaho ieu. Tutupan cerita ku aing teh. Teh mah keur di dapur nya keur naon. Aing da sorangan. Heeh. Ieu teh. Pageuh tunda ku aing teh gitu. Atos aing teh gitu. Atos aing teh. Atos naon? Hah? Atos pejet. Pejet. Pejet ya. Paling pejetan. Dasar lakonnya. Tuh mun duleng mah di dieu. Leng di dieu gara leng ya. Agus ya. Dia. Di dieu. Ada. Cing. Dia. Sok. Di dieu. Iya di dia ya. Di dieu buru kapan dia Jauh reunian. Ya reunian di dia. Ban sakalian keur masang gitu lah. Dia di dieu. Mau mah chicken. Dong, nya. Dong. Ari duleng mah di dieu jadi ngelola ieu ayeuna teh. Oh, situ. Di dieu. Heeh, pan nu manta kurang Benar. nu manta kurang aja diajak ketemuan di dieu teh nu ngelola na ieu. Doleng. Heeh, situ Cibur Geulis teh. Bagus ya. Baru teu nya. Itu. Da meureunanan ieu mah kayaknya saluhureun barunya. Saluhureun nya. Beda tahun nya. Aja. Tadi dia Aki, itu kesal mah. kurang aki. Geus disebut lagi Abah. Incuan. Abah. Incuan yang. Ai geus abah loba amplop atuh nu datang ka ieu. Alhamdulillah. Ada KWG nyerebut uwa Abah gitu. Ya geus dasar kahirupan mah heupeul bah dia ya eueuh nu teu mungkin. Ya benar. Bapan tuh kau beli mobil Oh. segala hirup Alhamdulillah, teh mah. urang teh Teu ya. nyangka urang mah kieu we cung hirup teh. Lah, Harga sanaon eta mobil kitu we? nanyakeun harga sagala mana? Nu kitu sugan atuh. Ini sari. Geus moal kabeli. Ku di dinya tuh harga mobil kieu mah. Lonjak. Atuh sanu apal we cung. Moal kabareli ieu moal. Sugan Wah. aya susu sesa bisa nyesakeun gitu, mentak nanyakeun Nya. kisaranana. Heeh, bener. Loba Itu tas sabaraha. Nu kieu teh nu disebut sukses tanpa gelar nu kieu. Nya. Nah sakola mah tuh pana SMP ge teu tamat sih ieu mah. Heeh. Urang mah dinya lain. Anu penting mah ayeuna kahirupan maneh kapanggih.
Itu depan bodok namanya di teu ge sakola mah. Atau apa tanya? Mana Kepagi gak apalin sih? Mata kurang biar rada hemeng gitu sasa cinta gitu pada ngomong Ini gitu. alhamdulillah euy. Heeh. Pesanan we. Kopi biasa kopi. Makan ayeuna moal. Ayeuna sekalian atulah geus kesel gitu. Sok burukan. Ya sok aturan nyari nyangkeun lampu Ya ya. nya sok, nya, nya sok. Ayo lah, kieu ari ge kembali mobil. Alhamdulillah urang mah. Gitu. Nah, hari gitu mah syukur. Nya. Bunganya Betulnya tuh. di mobil. Pesen ke ditu. Kayak bisi urang boga pangabutuh daripada ayeuna duit kabaturkeun bakal nya. rental ari dinya geus boga mobil mah urang bisa ka dieu. Heuh, tong dina kituna mah nya alhamdulillah ieu babaturan maju mah. Nyo atuh. Syukur Itu, bener. babaturan kabeli motor meureun urang santeunang meureunnan. Tumpak Milu motor. tumpak motor Tumpak motor. bener. Itu modal dinya buka mobil meureun kira-kira urang ngajaran tumpak mobil. Bener. Gitu. Atuh didinya cenah meureun bisi isukan. Kawin deui bukan umurah atuh meureun urang ge santeuna meureun milu tumpaknya. Kapan friend? Obat mana? Otot mah. Ulah, teu bisa. Tadinya nama berawitnya. Jangan tapi ya. Bisa. Tumpakan mah. Kan ieu oyah na tong ngarepkeun kebeli mobilnya kada ieu aing mah. Da mah kebeli mobil anyar. Apa? Saha? Mereka saha kah? Gus aya. Gus. Ya, ayo Bos. mame Gus. Bos, Kumaha eta teh ngomah teh kaladana teh? Kanya teh 4 jam. dua ya telepon sudah bos. Tadi kan tadi kan. Ampun teh bosnya. Ampun teh. Aya teh mana teh pemajikan geus udah dapat urang. Oh nya tuh nya. Ini. Ampura bos, ampura dong. Ya dah atuh karunya ya baru dah ke babaturan nih kan. Nih. Oh, no, ampura bosnya. Bos, Si. bos. Jadi buka mobil. Iya mah. Bahaya kan tempat ayo kunci di dieu. Anu naon? Boga mobil. Akhirnya belah Iya, Boga mobil. mobil sih. Ngarental ieu mana ngarental ngahajain. Naon tuh tah ngumbah. lupa kang mobil. Moal kabeli ku ieu moal. Moal. Ampura euy lah. Berarti adatna si eta mah kitu bae. Baheula oge na. Stiker zaman parbut pamupus nepikeun ka motongkeun garisan si eta mah kitu bae. Adean ku kuda beureuh. Kan aing Ngumbahnya, ngumbah. Kan lain ku urang mana mah. Si Ujang, burukan deh orang jadi boga bati salah rekal lah. Sehingga bet biasa atuh datang mun kudu teuing penampilan. Saya namanya ulah dijanjian jadi jalma mah bos. Urang mah bebeja Sayana. Saya we. Seadanya. Da urang mah hayang sateh hayang panggil lain hayang silih teh mongkeun Tah, bobogaan. pangaboga. Pangaboga lain. Atau berarti orang salahnya Cil. Bapat ayo salah deui. Oh, 4 pisan. Ada yang geus murid koran jam sora. Yuk cang ulang. Ayo. Yuk. Ya. Yuk. Yuk. Aduh. Ayo tuh ay. Kawan tuh. Goreng saha? Hah? Goreng saha? Apa aya na mobil? Mobil. Anu moal kabeli ku urang na mobil. Mau mahal. Yung lihat kemarin lagi orang marek ketemuan heula. Waya semua. Dong lah. Iya teh ngomong mah tarekat semua. Bener heeh. Nah, Ada yang kurang. lo dilojaukeun tadi. Yang cuan intip. Ayo. Bener henteu. Saya teh mah ada teh kitu wae. Nah, yuk. Motor utuh nadi dia. Dia Udah.
Ya, oh aing. Keun we lah. Anjir. Si bos datang manten aing mah deui. Maka buru mama awewe ke mobil lagi dah aing mah. Coba ke kagok papanggih aing papanggih ayeuna. Halo? Di paling mana kan Neng? Oh, mohon. Siap. Diantosan ide nya, sok diantosan ide ya. Mohon. Ya, sok. Mohon iya ya. Bagaimana heula Mi? Biasa we. Oh. Saya tuh kan. Terus tadi Untuk sih pas telepon langsung ke dia we. kalau ke dia oh. Saya tuh kan. Abi Neng. Yang telepon mah gitu. Ya. Ini tuh. Api-api. Itu terjun awewe mah. Tuh si Bicung tuh awewe. Ya, om api-api na pamajikan si Agus ayeuna. Sampurkeun ka ditu. Sarangan kitu we. Dik, urang nempokeun ti dia eliman urang. Aduh. Hakan Agus, hakan. Bae geuningan. Di naon ieu? Gantian jeung awewe. Saha itu? Ih, eta mah anu na telepon yang urang. Teleponan we janjian ya? Begitu. Tadi saha? Nah, saha apa dia teh pamajikanana? Ji Gusti. Ah, kumaha dia tuh? Ada ingat boga pamajikan? Nah, lain. Sanes Neng ieu mah. Batur. Jangan padahal mah gaduh pamajikan iya Neng. iya pamajikan di dia nempokeun. Ayo Neng, wih, sang wih. Ayo Wih. we.